nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagang nyana istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak wae. Barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat. Teu bisa tolak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah. Wa yabtulu kiai uhu. Intaha. Anggeus ka kiai masyaallah ya sejas. Berubah jaritakeun masalah ahli Mekah nu bangkawarah jasa tidak narima nasihat, tidak nurut manut ka Kangjeng, tidak iman ka Kangjeng, tidak percaya ka Al-Quran sebagai mukjizat, teu percaya bahwa pangeran teh Allah subhanahu. Sangat bangkawarah orang Mekah. Di Mekah geus arasup Islam, bangkawarahna pindah ke Jakarta. Jadi du bangkawarah di Jakarta. Cek orang Jakarta jan teu aing mah pindah ka Citra. Jadi di Citra kuari bangkawarah. Di Citra mah jadi teh mah umum orang mana macam-macam. Orang Cisokan, Balang Raja, nu eueuh teh nu ti Loka Citra ngangguran Pasar Kemis. Sebab nu bogana urang Pasar Kemis. Teu bareres insyaallah. Dari unggal perumahan jadi kos sekarang. Perzinahan, permabukan. Gusti Allah baik. Geus teu kuateun bangsa Indonesia ningali lalakon karamean dunia aju ngarasula maling motor unggal poe terjadi mobil kuari masyaallah geus terus naon teh sababna moal bisa dinasehatan lantaran awalna teu dibisikan ku besi agama teu ngaji tauhid namanya. Nilai motor bagus narasula, mobil bagus narasula. Ayo nu ngaraji mapan atuh geus diatur ku Allah. Atuh geus boga bagianna lah jahirup moal kebel. Sungutna mah kitu hatana mah bagus. Ngan deres we kaluarga ngeunaheun ka urang. Ngomong-ngomong lawan ngeunahna. Ada jana ya kena itu pagon bae pas jelema nilai awewe gelis lah sok didelegeun bae pas kitu mah di imah bae kena mah tetep bae gelis ieu beda cegang jeung nu di imah mah mah mulus amat nu di imah mah mampu cedakna loba jasa tah geus caritakeun cedak pan geus teu kuat tah paling nyana teu deui ciru lah nasib aing. Dibejokeun ke baelah di sorga, ke bae di sorga bidadari geus nungguan. Paling bebenjokeun gitu, jauh ka sorga nyontot. Iyalah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawarah luar biasa. Dililisan ku dililisanan aku Kangjeng Nabi.
rada dikerasan saeutik wah nyiksa. Teu percaya penuh ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng diangkat sebagai Rasulullah. Teu percayaan ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat. Teu percayaan ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran nu nyieun langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka manat, ka Lata, ka Uzza, patung nu dijieun kunyana disembah. Eta bae nya terus bae. Kangjeng terus bae dakwahna terus bae Kangjeng dakwah. Lantaran nyala besi kalengitan dunia, besi kalengitan tahta, besi kalengitan kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan. Kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mantap coba ge. Nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagangnya na istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng gade ka susu. Diangkat jadi jaro di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu geus eueuh tempat. Teu bisa julak tangke. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Bebarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah. Wayabtulu kiai uhu. Intaha. Anggeus ka kiai. Masyaallah, asa jasa. Berubah. Nu mantak teu percayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik di pondoknya na dibantuan ku masyarakat nyeun pondok nyeun majelis niat lempeng keneh ngaraji masyarakat kadinya alhamdulillah santri aya 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa ulah neuleuh loba jeung saeutik tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan bu kokorolokan ieu gede amat tapi kuari gede mangpet ke kokorolokan mulus keneh 5-10 tahun mulus kiai teh bagus kuari datang Partai Golkar. Assalamualaikum. Salah damang kiai alhamdulillah pondok bangun rombeng ieu kiai sakieu lah tu sakiayana di kula mah rada mamikiran mungkin ya kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore ngeunaheun jasa tah kana ceuli masyaallah asa digerean bae tah nikmat jasa masyaallah atuh kumaha majuna pondok kos ieu teh kula lah pokona mah di Jepang nyeunkeun proposal kieu mah penting mah tanda tangan bae geus teu kudu hese kiai ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae ulah hese diajukeun ku kuda 100 ke paling nu katampana ge 60 masalah kan geus kitu bae dica bodoh atuh kos kitu mah cekul mah teu hayang masalah cek mah itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos gitu ganti ke kukula diponyokeun meok araramis biasa masyaallah
anak jacena yang sekupi tenang sekupi aduh dibangun gen pondok bere mio bere sekupi berubah di jero hatena nu tadinya cinta ka santri cinta ka masyarakat nyampaikan agama kuari cinta ka pamarentah nu zolim cinta ka jelema anu nyumbang beda cak Allah pan sia lain ka aing pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing ku aing dikiriman bae pan kuari kula tatageunnan ka ditu ka camat sia jadi bere betah santrina hareudang di pondokna santri hiji-hiji barang aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan marepel tinggal 5 hujan gede tengah haji beres ai baheula mah jah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung naon eta lantaran kolbuna mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah bener-bener ngaluhurikeun agama kuari mah cinta proposal diantepkeun ku Allah kamari ku aing diurus sia lantaran sia ka aing kuari mah sia ka camat tuh datangan ku sia camat mun disompralkeun teh ngomong kos kitu Masya Allah acak-acak ya ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi buag kawarah luar biasa malak deuk ngabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal tapi Kangjeng Nabi turun ayat ya diturunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun-anjeun sebagai Rasul Allah iman ke Al-Quran bahwa Al-Quran teh mujizat terpercayaan ke Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi tsumma zuru kaifa kana akibatul mukazzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah coba anjeun langlang buana coba ka negeri-negeri lain deuleu coba di negeri lain coba tingali ka Israel coba tingali ka Mesir coba tingali ka Syria coba tingali ka Yaman dititah tak urang teh mentak ye siru fi'il amr siru al amru idza utliqa yansariful wujub wajib aslina tapi di dia banyak orang kudu lelempangan wajib diatur aya lelempangan wajib aya lelempangan sunnah aya lelempangan mubah aya lelempangan haram aya lelempangan makruh moal kaluar tidinya pikih mah lempangan wajib gilir tuh siapa haji heueuh bae bang pas boga pamajikan 2 bae urang boga pamajikan nu hiji Tangerang nu hiji di Serang 2 pe di dia 2 pe di ditu 2 pe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang berangkat wajib mun teu berangkat tsunami sia berangkat jadi wajib teh atau bayar hutang geus datang ka waktu ka ditu ka Serang aya anu jawaz langsung ka jawaz bae panjang lah lamun 5 mah nu jawaz bae dagang tak lempangna ye sakadar jawaz menang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib teh lempangna ti imah ulah ngajidog bae di imah mentak pantes pamajikan marah ka lah ngajidog bae di imah ngagedan kanjut toa Aisyah ngomong sama magaledeg. Itu deh anak gede kahulu. Berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh. Jualeun geus eueuh.
kamari mah kongkorong aya kene gelang aya kene tak kasuang-suang penyawan suang di dieu mah naon gara-garana ieu giwang giwang ka giwang jong beak kukula dijual geus dijualeun aya ge celana jero daek jualna lagi lain jualin celana jero mah porosoteun seri pamajikan keur marah ge saria jasa segala porosoteun segala naon teu boga duit ge morosotkeun terus bae sia ulah sok ngaco bae atuh Masya Allah tak eta ngan ai lain jang dahar poe eta mah jawas statusna kan sakadar menang nah ieu ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ke Mesir coba ke Irak coba ke Syria coba ke Israel dele coba di negeri-negeri lain sanggeus nyaba ka ditu sumal zuruk pikir coba dele kumaha artinya kumaha hasil pemikiranana dele di Mesir dele di Syria dele di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukadzibin kumaha ta kaayaanana kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul da coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun coba urang Mekah titah nyabak ka ditu titah deuleu lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah mah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadinya eta urut saha eta Mekah Madinah tah urut nu baheula begitu Baitullah rek diserang memeh pasukan gajah baheula ge deuk aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia panon taneuh teh bae coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deule coba titah berangkat ka ditu ayo bejakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jang modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka ka Kangjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna kan eta teh min hilakihim bil azabi dirusak disiksa nu dikerem bae aya di hujanan bae aya nu dianginan bae aya ku Gusti Allah nah iyalah lihat tabir supaya ahli Mekah nyieun contoh nyieun ibarat teh urang ku ari teh meunang lempang coba aing ka Yordan ye ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih didinya aya larangan masuk kadinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tah mah didinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh nah kunaon gitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihi salam lamun dina Quran diteliti faqabattu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul lantaran Kangjeng malaikat Jibril teh naik kuda begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi
jara ditina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan eta lah pernah singgah di dinya malaikat Jibril teh tatet diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya guha ashabul kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liho saribunus martunus nunganus terus kapsatat nah eta paliastatinus itmir nah eta 8 eta araya kabeh di jero buukna konon kuari mun kuari dibuka ye dideule eta buukna geus 3 kali lipat panjangna ti jelemana namun jelemana aya sameter 70 eta buukna geus 3 kali sameter 70 atuh tah mah lamun urang neuleuh kitu paeh urang pajar kuntilanak eta mah rawiganana kukuna geus paranjang biasa sebab teu paeh nyanana hirup sedengkeun di zaman Raja Dikianus baheula teh wah sabara abad meureun ka dieu wah eta lah kukuna geus pararanjang bulu matana ge panjang ieu lah nu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi setelah eta bakal aya Dajjal setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa dibantulah engke ku ashabul kahfi di Yordan coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan ziarah ka ashabul kahfi ziarah ka ditu murah ongkosna ge lah tah mah paling asa hektar moal murah ka Yordan coba jalan-jalan ke Mesir di dinya aya museum Firaun hulu nage aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ke zaman baheula na ieu lah aya di museum dirinya Firaun sosok Firaun teh kos kitu matana kos kitu ceulina kos kitu dan lain sebagainya jalan-jalan ka Misra amis di jero tuh jadi jalan-jalan lah ke Israel bangkawarahna Yahudi Israel urang dina Al-Quran ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Israel neuleuh urang ka karakter Yahudi coba neuleuh coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeng Nabi ka Jepang Kangjeng Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang deuleuh coba ka Turki terus neuleuhan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin deuleuh coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka Rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu mun ngomong urang nama sia ulah kos kitu nu geus eta teh cilaka eta bahasa urang tah ulah we sok kos karenya cilaka sia nu geus ge cara cilaka ulah sok ka Gantarawang cilaka sia ulah sebab urang Gantarawang geus ka dieu kuari cilaka eta bahasa urang da kos kitu siru fil ardi masyaallah jang itibar supaya orang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala etalah irsyad merenya ho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah bahwa Gusti Allah ke sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah teu percayaeun ka Rasulna disiksa ku Gusti Allah jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun katauhidan nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni liman ma fis samawati wal ardh ucapkan ku anjeun Muhammad kalimat eta boga saha ma fis samawati wal ardh langit katut esina bumi katut esina bejakeun eta teh milik saha kitu dijawab kul lillah lamun nyana teh daekeun ngajawab bejakeun eta teh milik Allah langit langieun aing kitu Allah ngaranna saeusi langit malaikat-malaikat langieun Allah bejakeun
bumi nangieun Allah lain jajadianan saeusi bumi nangieun Allah bejakeun langit bumi katut eusina milik saha mun teu daekeun ngajawab bejakeun qul lillah kataba ala nafsihi rahmah Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna rahmatakan rahmat fadlan minhu ieu teh merupakan suatu kurnia ti Gusti Allah ihi talatupun fi du'aihim ilal iman di dieu teh aya miwelas bika dedeh mikanya ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah Allah teh dedeheun jeung nyaeun diantap ku Gusti Allah kabuat kawarahan ahli Mekah teh ku dedehna Gusti Allah umat tubah lama satu percaya ka rasulna sebagai rasul Allah cica ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihir rahmah nyatat Gusti Allah netepkeun Gusti Allah ka dirina ka zatna rahmat henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa henteu kuari bohong henteu kuari garasula teu kuari teu percaya kuari disiksa Allah teh dedeheun jeung nyaaheun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal waka disiksa supaya iman kataba ala nafsihi rahmah kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuahakeun meureun lantaran nu mabok diunggal juru nu judi diunggal daerah geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok maling mobil maling motor ai pemerintah berdasi tanda tangan geus baling nu rakyat geus pabelit ku ari mah pamalingan kabeh atuh ku ari mah mun lain aya kataba ala nafsi rahmah siksaeun Allah atuh kabeh ge ku ari lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae lamun kiloan pas lamun meteran pas jasa rarieun meureun make Al-Qur'an aman tapi buktikeun coba kuari ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli 1 kilo gula timbang deui di imah teu ceuli datang aya ka 1 kilo deui bae lantaran urang nyaho dedegan 1 kilo mah asana sakitu tah barang meuli urang 1 kilo sagede peureup ieu mah asana moal aya eta sangkilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teu acak-acakan tah kitu keneh meteran dan lain sebagainya ieu geus teu make Al-Qur'anul Karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim auratna ge atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah kadele dada ulah kadele beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun ki haji ngaji ka Cilongok tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok aduh bebe jadi kanu di imah kakak dek ngaji deui ka Cilongok pan getap amat ka emang aya naon ngunahun jasa ngajina horeng lain neuleuh bujur gede hayu sia da kumaha ye dadana kabuka saeutik masyaallah anu di imah bae neuleuh urang Lampung putih bitis sakadeuleu aduh masyaallah susu mararentong bibirna bareureum ieu teh auratna mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman urang leumpang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu tuh masalah aja eueuh aja awena ge embung kalaluar di ari mah bae mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa aman ya Allah ya Rabbi moal aya bahasa pornografi moal aya fotografi moal aya teh pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa akibat teu make Al-Qur'an kieulah kaayaan bangsa jeung nagara kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieulah keberadaanna kabeh nyaritakeun kacau balau kabeh nyaritakeun rusak kabeh nyaritakeun teu aman atuh berarti siksaeun Allah ngan untung bae Allah kataba ala nafsihi Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunia nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu rawina hiji rahmat bae ge ieu bisa adik jeung kakak dede bisa pamajikan jeung salakinya
Bapak jeung anak bisa luar biasa ridhona kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna ieu rahmat hiji bae ge diperbutkeun ku kabehan karasa ku urang kabehan komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar asana bangsa non gitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus cak Allah sorga 99 saya patah urang mana urang Cikupa timbang cek malaikat begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qada bae cek malaikat ieu nu mata qada bae kunaon teliti peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu waduh qada bae ai salat mah salat ngan qada anu 5 deui salatna nu 4 teh husu Allahu Akbar sekupi Allahu Akbar apaan Allahu Akbar iya kana na'budu wa iya kana nasta'in lampung Allahu Akbar aduh iya Masya Allah aya cewek duh kamari kenalan Betty eta salat teh kun karari itu wae eta salat teh atuh kawehan ja karari itu kabehan atuh hayu jelema nu teu urusan ruhani mah pasti kararitu bae salat teh pada anu urusan ruhani mah moal dina ayana ge langsung kembali naon sababna misah awak jeung roh papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh panu Gusti abdi kicep ku Gusti neuleuh teh dideleukeun ku Gusti kebenaran ku abdi digunakeun lain anu dipake karidho ku Gusti hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh teh awak urang ya lah Gusti ai jasad mada di mana geus teh aya rohan isu pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan boro-boro deungeun jeung tetangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengan nya nangis embungeun ku ari mah geus ngagojod bangke dipicen kaleuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti nah ieu roh abdi teh panu Gusti asal lagi ti Gusti kuari ge diatur ku Gusti dek dikagustikeun bae nu mantak abdi teh dek nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi Allah atawa nafsu ngaranna tah lamun geus bisa kos kitu tah naon eta parabotna hiji ulah resep dunia ulah resep bahasana ge tinggalkeun ka resep kana dunia ulah ngudag-ngudag dunia cirina teu ngudag-ngudag dunia tanda teu resep kana dunia cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia bengek tah mah lain teu resepkeun geus teu daya teu upaya tah mah lain deui tah mah kos kitu kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya jelmaan di hiji Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus sabun geus lempeng eta takakarak mantap salat Allahu Akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyieun langit nyieun bumi katutusina dadambelan Allah akbar Allah kabelah ditu da nyieun surga nyieun neraka saha nu bisa nyieun surga nyieun neraka akbar Allah urang teh ti eueuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasih kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusyuk kakara khusyuk mentek Mama Bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat lohor titah talagudag budak hayo numbat tapi dudak nyana salat Allahu akbar teu kadenge talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadenge husu jasa ta salat mantak Sayyidina Ali kita jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kunaon tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyoco can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah regit maghrib salat di sisi masjid di kaca kebenaran aya liwat ngaliring aduh celi lain ngadengekeun imam nyana ngaliring waduh itu lempang na mantep awas
salat kos kitu jasa. Tah, nanti kayak ditimbang pan eta jore teh salat tah jore. Malaikat lapar ke Gusti. Ieu jore salatna. Naon ka joreanana? Padahal mah Gusti nyahoeun ngananya tetep tama etika sidang. Nah, ieu mah cak kodo bae. Kodona kunaon nonton bola, tapi salat. Salat tu sajana teu husu. Teu suhusuan naon? Neulekeun bujur bae nya salatna. Cak malaikat teh. Haju naon deui? Atuh beres mah cenah ieu mah salat mah salat. Geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakeun bae. Masyaallah. Asana begitu husu bae. Asana begitu husu. Geus lah pokona aing tenang cenah. Ngaji poe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah. Mantep jasa. Ai teh dibejakeun ja emang kos kitu ieu mah. Matak nuneunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah. Ieu tak keur carita kataba ala nafsihir rahmah. Salman nyaritakeun seperti eta. Ieu tun mantak asal daek ngaji salat sorga. Ngan di hadeup heula moal haju diasupkeun angel. Ngan teu ka neraka doang. Di hareupeun bae ditanya ke malaikat, "Hei, boga kunci?" "Encan boga." "Di dinya bae nan." Nyen tenda bae cek malaikat teh. Masyaallah. Na ieu kataba ala nafsihir rahmat. Bejakeun Muhammad. Allah tegas tetepkeun kana rahmat boga 99 kitu. Nu baheula asa buah kawara teu percaya ka rasulna, nentang ka rasulna siksa langsung. Komo lamun nyana menta lah ulah sok loba omong. Rasul datangkeun siksa, teu kebal disiksa. Lah ulah sok loba omong. Rasul coba siksa, disiksa pan ku aing. Lah Lut cek kaumna rasul Allah. Coba deuk kumaha coba kami siap disiksa ku aing. Tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kataba ala nafsih rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal waka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayatna bisa tobat ku ari nyana jadi naon kitu ngaranna tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari ditungguan ke sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kataba ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangkawarah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat umumna jang urang kabehan mun kuari rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lain Puri ieu sabaraha ratus sapetingna nu zina ngarebu beureun Jakarta Tangerang Surabaya Bandung nu zararinah masyaallah muringkak bulu siksaeun Allah anu ngridit sabaraha siksaeun Allah teh masyaallah anu ngagunakeun bunga bang siksaeun Allah riba tapi ya Allah ya Rabbi tapi aya rahmat Allah teu gegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa lain berarti lah aya rahmat Allah ieu tenang bae ngridit ge lain kitu salametkeun diri urang saat batur ngridit urang mah henteu saat batur ngagunakeun bunga bang urang mah henteu engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit naon tekanan Amerika ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomaret aya Alfamart sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik geus bae sabodoh rakyat padek dahar sistem seperti eta kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakan dipaksakan ku ari kiai bari lu aya keuntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung fatul muinna endaan ka babawacaa atuh sabodoh nya namanya deuk dipake henteu kajeun urang mah urang bae harap haram bae bunga bank tiba heula ge haram bae kredit model kuari harap atuh haram bae deuk nurut lain urusan kiai urusan nyana
ulah sok babaw oh kieu ngaharamkeun kredit batu cenah tah moal beres lantaran geus kredit kabeh cek nya teh atuh kunaon kos kitu atuh dek saha nu ngabe bener atuh jelema amun kiai na geus kos kitu kabehan atuh tah mah atuh eueuh kiai eueuh jawar tah mah akur bae Alhadin sawa tah mah atuh bal beres tah mah engke ka ditu na ge woi atuh jah mah usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae yuk atuh kiai ge ngadu kotok bandar kotok kuari ge geus dibere aya siet mah ku tukang ngadu kotok lumayan cak kiai lah ulah digegereh gendak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu bae mah tolol tah kiai goblok deui tah kiai aduh masya Allah tapi emang geus kos kitu kaayaan ulah sok lah antep barudak ieu antep lah itu lalu ka urang nu teh kiai pada teh haram tuh main gak pelas suka pamong lah emang kunaon gitu main apaan satu dulu gitu entah itu kunaon itu nawa ka dieu gula kopi sapokeun bae lah main nyana ayo atuh kiai nu ngadar kopi na deui hasil mah itu bareres di akhir zaman Masya Allah padahal mah hurima akhduhu hurima iltohuhu mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikeuna atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae ieu teh barang nang main dicokotna haram istimal teh haram bita mah eta kana istimal lamun kana duitna sok anu ngomong kieu isi cek ieu cenah haram jadi mah duit kana duit nu aya di nyana atuh ieu duit nu aya di arang atuh ieu pan diharamkeun ngaji heula atuh sia tolol atuh akibat teu ngaji kos kitu tah loba nu ngomong karitu saya duit teh ieu kana pan ieu teh ku sebab kitu jadi haramkeun jangan lagi nya kalau duit ieu kana ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok ayo teu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok juga hukuman sorangan jadi istimalna deuleu tadi na usul fikihna geus ma hurima akhluhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhluhu nah anu haram diteanganana haram gitu dibikeuna atuh haram diteanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikeun lagi ka kiai haram salamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho aya teh nyaho onam rada dihampura ieu mah teh nyaho ieu teh nyaho bae kadana atuh lah ngomong hararese jasa ieu mah kitu nyaho dah oh masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi judi inum ku kiai di dahar ku kiai coba sholat Allah cek paru yang amat sih ya masa tuh ngarina ini sholat bensin 2 tak bensin tak 2 tak anu mantap kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak mah kabeh ge geus mutlak mah seluruh imam pajak mah haram dibikin ka kiai pakai sholat ku kiai Allahu Akbar tek ceuli lain cakula Imam Ghazali ngomong kos kitu Imam Kusyairi ngomong kos kitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos kitu deleukeun jelema nu bensina teu beres moal husuk kajen kukumaha mantak satungtung nyana cicing di pemerintahan kajen teuing ka mamana lalakonna tetep bae moal husuk bensina teu beres bensin teu beres moal kajen kukumaha bisa disumpah bisa jasa jelema husum lain kos kitu cenah eta tarangna hideung badug-badukeun ku sakeuna hideung aing aja teh sieun kuno serem henteu sieun kuno tarangna hideung henteu setik ge henteu tambahan hideungan ku sia pekan dia beleu teu bintik naon coba kadeuleu jasa lain kitu jelema husum lempang nage geus kadeuleu diuk nage geus kadeuleu ngomong nage geus kadeuleu jelema husum deuleu Gus Dur ulah selalu nyele Gus Dur teh lainna naon nu kadeuleu ku kabehan ketika diuk tak leungeun di dieu teu robah-robah eta ahli thariqah mah pasti tak deui ieu da jadi kikian kata mah gayanya mah leungeun coba urang makan lamun dieu dia teh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung atuh leungeun ngopepan artina lamun diuk keur teu ngaji di dieu
ini makil bae ngobrol ge ngaji kieu. Itu teh hese hayang duki coba. Saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya. Ya gede kan ya enggak kok zaman teh ku ahli toreka kan gajah ahli tarikat kerja dulu kumaha aja. Diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri. Mentak lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieu nah. Oh, cimacan berarti. Atuh kanyawan mah. Masya Allah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Yakin Allah bakal ngumpulkeun ka ayeuna kaboha ali bekah khusus dari menaik kabohan ila yaumil qiyamah tepikeun ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat ku ari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing kena diantepkeun ka aya hiji dua model kamari di Aceh aya hiji dua model di Yogyakarta aya hiji dua Jakarta ka Kerem model hiji dua eta majang itibar nu sajana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia kitu kuari sabenerna mah tsunamieun gempaeun deui Tasikmalaya baheula masyaallah gunung Bitu walah luar biasa ambalayahna jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bae pan kula mah keur di Garut tarita begitu isuk-isuk dek ngaji isi loba lebu naon ieu oh Gunung Galunggung ki isuk teh eueuh ponon poe datang ka zohor datang ka asar poek bae kos peting ngaji make lampu terus bae ngaji terus make sakurudung samping bae lantaran terus lebu nah isuk narada saetik wah ternyata geus mayak di cek kiai teh kasantriyu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh ngilu bae ka kiai geus pokona mah geus lain nu tsunami bae geus pokona atuh santri ieu berangkat dari itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih eta teh mulai dibawaan ke Jakarta nu boga anak 5 nu parawan 3 dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan terjadilah seperti eta Tasikmalaya komun urang dang mah teh emang teu galunggung ya teh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus jual murah kawin asal ayat coba seperti eta sampai hati henteu silemu normal henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7 nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru filardi wahai urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleu tu urut-urutanana cuman dulu deui kumaneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung Bitu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh horenganan judi di Galunggung teh masya Allah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah mun urang karyana urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah kunaon eta urang padang atuh geus ganyahoan urang di padang kos kitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geus teh kata kuari geus teu puguh di mana-na sabaraha geus jadi tulang belulang teh eta teh coba ka ditu tah ieu urang mah teu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu ta padang tah urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang dimensi Padang melalui televisi urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tamah urang aduh muka di jero kamar weh laptop eta mah ke dunia maya apang-apangan mimiti neuleuh Kanada waduh neuleuh Inggris neuleuh deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modus da kapencet taranya kepencet ya mah pangahaja dek kumaha masya Allah lalakon lain ieu mah mantak sing ada besia boga anak di jero kamar bae ulah pajar husu belajar gede aja anak kula alhamdulillah cenah teu kaluar-luar kiai husu biasa
boga uulinan jadi di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga cak keneh kolotna katipu nu mangmeulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge kabawa tah kolot kabawa tah eta kuari dunia teh seperti eta masyaallah keur mejehna acak-acakan nyaba ka unggal negara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ieu lah geus disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan ku arina tinggal bisa na jeung tinggal bisa muka mantap lamun aya jelema ku ari dibere resep sorga jasana di sorga jasa di alam ku ari dibere resep nyokol-nyokol kitu geus lah aing mah kajenting disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca sholawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman geus teu kudu maca sholawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman Inggris itu lantaran kau asal boga bae nu kos gitu aduh keur ngaji ge itu ide oh ditunggu oleh si doi belah dia mati tok de jahe keur ngaji ge terus bae urang mah penaon gitu pepeta kadi anu lucu mah keur salat Masya Allah 2 rakaat etana dangdut naonna karang-karana dangdut gujara dipaehan atuh keur salat itu dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dimaehan mah joget keur salat la yajma'ukum ila yaumil qiyamah Allah netekeun rahmat moal ka disiksa dedejengnya ngajakan ka alim ka khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil kiamat tujuan liajil jazikum bi amalikum endek dibalas amal-amal nu hade bakal dibalas ka hadeanana nu goreng bakal dibalas ka gorenganana la raiba fi taya kamang mangande bakal seperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu arimana ieu keur di alam dunia na manehanana dicaritakeun dipingpilingan ku dosa dipingpilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyana henteu iman ieulah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhiratna kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deket padahal majeng pengajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir nu rugi mah teu daekeun nurut munafik berarti nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai ieulah geus aya sejuta kali dakwah rugi bae di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama ieulah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun teu iman ieu masyaallah nu mantap kurang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin di akhir zaman orang masih sempat keneh ngaji ngadengekeun Al-Qur'anul Karim orang bisa merenung ka Gusti Allah mempertimbangkeun salah jeung bener bisa memperbaiki diri orang kadang hayang hudang ti peuting kadang-kadang hayang tersirat di hati orang salat duha kadang-kadang boga duit hayang sedekah komo nu geus kolot malah harta aing aya aya pembangunan masjid aya pembangunan majlis aya pondok pesantren lah cantang tuh ku anak mah disedekahan aing bae nang saha ta boga pikiran kitu nang Allah berarti nyana deuk disalametkeun mun urang boga harta loba kemudian teu dae kos kitu berarti moal disalametkeun hisabeun Allah berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun gitu kene tingkah-tingkah urang ucapan-ucapan urang lamun memang urang nak dibenerkeun ku Gusti Allah mah
atuh dibere lurus baik dek disalamatkan lurus baik dasar urang dek dirugikan mah disalahkan baik kadituna hakikat mah kabeh ge meunang Gusti Allah nu mentak urang mun tayang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang dibere sehat walafiat, dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah, nurut ka Allah jeung Rasulna, nurut ka indung bapa urang sehingga urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu nasakana wallahu a'lam.